Baro-baro nempel neneng maneh ngan saukur bisa dahar oge. Ayo eta nu da pipir hawu menang saha keur eueuh da menang neng kabeh oge. Nah ya kieu at bobo wae atuh. Teh anu ngageureum teh tong ngeret bade sare. Kitu kokom apal tong geret erek sare. Nya bidang ngageureumna kitu. Mun disiga nu sengit kitu liwetna. Menang teteh makom mau teponyo mamna oge. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Gerapirun heula seuneu, marek ngisikan heula. Nya sok mah neng erek mirun seunana. Ayeuna neneng keur naon? Godandan mah meh rada gaya. Nyarek ka mana maneh neneng wayah kieu bet ngatik dangdan. Pan kerek ngaji mah. Ngajina magrib mah nya maneh dangdan ti lohor keneh. Kan mah meh kitu dandan deui. Aya naon atuh meunikat rame? Tah dut adi maneh wayah kieu geus dangdan. Naik ka mana atuh neneng dandan wayah kieu? Kan erek ngaji atuh angke. Ah, neneng geulis teu. Maneh tuh ngajina ge engke menor geus wayah kieu. Samarukna teu loba ning ka hadut adi maneh. Jig atuh mah erek ngisikan mangsa geus hurung. Puguh mah teh ieu teh keur dirarasa asa hoream nyangu teh. Geus we teu tong hayang dahar mah. Ai si Aa keur naon gedak-gedak wae. Malahan suluh neng matak guatkeun nyanguna geus lapar ye. Hain gawatkeun ka neng tas si emak nu erek ngisikan oge teh indit-indit. Oh dek emak naon keur ngajugruk di dinya deh. Haroream dut emak teh. Mama ingetan ka Mang Ajoy teh teh ka dieu. Jir emak teu nyangka geuning. Gandeng kehet maneh teh sok kararitu ka kolot teh. Sakadengeun ku si ibina teh moal ngeunaheun. Sok atuh neneng rek nyangu mah. Tuh si emak na ngisikan oge hanteu. Heeh atuh mah rek ngisikan heula eta benerkeun suluh dut sina bareres. Tempoan age tareuas mak. Geus we anu minum sana geus tempo suluh ku neneng. Baro-baro nempel neneng maneh ngan saukur bisa dahar oge. Ayo eta nu da pipir hawu menang saha keur eueuh da menang neng kabeh oge. Geus kitu-kitu wae maraneh mah jadi pasea. Mak deui atuh ka cicing wae. Geus lah ngaran neng. Duh, mudah-mudahan teh nenengnya aya kokon hoyong ameng. Teu si Ibi jiga nu keur kukumbah. Ibi, teh neneng aya teu? Nya eta budak dicurilekan jeung saha? Wayah kieu. Ayayap di dieu teh neneng mah ka dieu. Kokon teh bade ameng ka teh neneng aya teu? Aya jung teh neneng mah di dapur. Ai maneh pos suluh bangga barudakku kada dieu. Neng. Naon atuh mah gagaraokan wae. Budak ya, si Kokom hayang ka teh neneng. Cai maneh keur naon atuh? Sok sina ka dieu, neneng keur kekelehean. Maneh wayah kieu kalah gegelehan neneng. Kom ka dieu ya teh neneng aya. Teh, kokom hayang ameng ka teteh. Yap ka dieu teteh mah keur kekelehean. Teteh waya kieu bobo pamali. Tunduh teteh mah yap ka dieu wong ameng. Oke jeung teteh mah ka kebon wong jeruk. Atuh teteh na ka dieu di luar jeung kokom. Dititah nungguan seuneu teh maneh teu waras neng.
Eta seneng ngegebrak mak. Bi, ibu bade masakan naon eta teh? Ada nyangu kom, ibi mah, ibi can nyangu. Teh, engke wengi ngaos moal. Ya ngaos atuh teh mah, ada asal ngaos. Ah, ya kieu at bobo wae atuh. Kebiasaan kokom si teteh mah. Atuh udah tunggu wae mak. Teteh, nu kitu teh pangadulan. Ah, dengekeun neneng budak. Eta emak ka ditanya panggil diuk. Da tinggal ngasur-ngasur sana mah teu bangga ieu. Malamun ngaji neng mah yang diantarkeun angge. Nah, teteh make hayang dianterkeun. Heeh, kom teteh mah di deukeut ka kaduna sok aya nu ngagerem. Urang jeung kokom we atuh kitu mah teh. Engke ku kokom mang ditewak. Aduh, kokom sing eling aing ngomong teh. Kumaha teh? Eta gegabah pisan erek nyawak nu ngagerem. Tah teteh, anu ngageureum teh tong ngeret bade sare. Kira ku tong geret erek sare kitu kom ah. Ai kitu kokom apal tong geret erek sare. Nya bi dang ngageureumna kitu. Eta teh nu ngagerem teh kuntilanak kokom. Kuntilanak teh nu kumaha teh? Yeuh kom, kuukna panjang, matana boloto terus make rok. Lah teteh, nu kitu mah tinggal jumut we. Buukna mun panjang mah. Gagabah kokom bisi ngudag. Nah, ieu budak mah amat meni ludeng-ludengan teuing budak leutik. Aya naon eta saleserian wae. Si kokom du trek ngajenggut kuntilanak cenah. Anjir eta bahasa aya radikal kitu. Aadut pan teh neneng teh sieunan jeung kuntilanak. Jadi ku kokom teh dijenggut. Dijenggut mah teh nengna kom lain kuntilanakna. Naon ngomong teh padun merenah wae. Apaan heueuh neneng emang asalahnya. Pokona mah tenang Aadut. Teh neneng mah ngaosna jeung kokom bareng. Mak, sangu geus asak can. Pan eta di manehna ge di titah ngasur-ngasur seudeuh teh kalah kagogoleran. Pohara neneng maneh hoyak kieu kana sare. Ah, gene ponsel teu anggeus. Sok-sok atuh geura nyangu yeuh, rek hujan, lapar tuh geus beres ngaetaan suluh mah. Gandeng atuh sadut maneh teh wayah kieu gogorowokan wae. Uang akeul ayeuna. Di kokom mah resep ka bumi ibi teh. Kitu resep kunaon kom? Sok rame wae teh neneng jeung Aadut mah. Da adut napi omongan wae. Tapi teh sigana sarwana. Tah kadenge neneng. Ma asak can sangu. Kayak sakedeung deui neng ka asakna oge. Ai sia ka mana? Geus meresan suluh teh tuluy init si ama ningali cai. Mana hanya sinarieun baru dak eueuh ka dieu. Keur garawe meureun si Kowi jeung si Mocin maneng. Ai keur tadi isuk Mang Ajo aya ka dieu teh neng. Eta emah hayu we nanyakeun Mang Ajo, eueuh mah teu ka dieu. Nah, ibi naroskeun wae Mang Ajo bi. Pan si Ibi mah kom bogoheun ka Mang Ajo teh. Ah, biar aku teh. Kokom mah teu percayaeun. Palingan si ibi sok naroskeun wae Mang Ajo. Neng maneh teh ka budak kalau sok mamatahan wae teu waras. Teu waras kumaha pan heueuh mak. Gandeng ke teh hayu bebeja budak teh ka si ibihna. Kalah engke teh pi omongeun. Da tadi ge aya Mang Ajo ka kebon. Ka kebon mana kom? Tuh, pan mah geuning hayu we nanyakeun. Ka kebon nu di Tonggo. Ma isukan mah erek ngalah tutup deui ah. Nya teh kokom jeung Aadut mah ngalana meuni seueur. Saha tuh meuni teh ngadehan ka teteh? Seep ku Mang Mocin. Heeh neng da geus loba deui ke isuk uang ngalah deui. Ah, daharna wang di luar yuk. Tuh neneng mending ngatik di luar jika nu eueuh tempat wae. Ameh ngeunaheun meh merenah bari ningalikeun sawah. Tinggal ajakan atuh si mana daekeun teh si mana tuh. Mak, arah mamna ulang di luar yuk ah. Hayu atuh ieu mah tas ngalah pucuk gedang.
Ame si kokom rekan dari dahar. Neng, eta baju pamanggi ti mana? Gagabah pamanggi terus si emak. Teh di luar yuk ah. Ayo atuh kayak anjing teteh yang bari aremam. Teh kondisi ganu sengit gitu liwet nak. Barang teteh makom mau teponya umam oge. Mak, guru neng seueul. Sok atuh barudak ari seueul mah. Ai si Aa mana mak? Aduh guru atuh maneh teh, di maneh geus seueuleun ya. Lamun Aa moal dahar rek dibeakeun. Sok-sok atuh neneng meuli ka Cida maneh kari am ge. Sok atuh sok tah. Aa mah menilila neng geus seueul. Sok-sok atuh sok. Sok kokomna gerak mam sing wareg nya. Mohon bi. Kumaha ngaosna kala hujan? Atuh engke we nungguan raat, dapat dugikeun kawung ngaosna. Kokom mun ngaos tara sieun. Tara kok mah geus biasa. Emang ari teteh sieun naon? Teteh mah sieun juri kom nu dina tangkal kadu. Ulah sieun teh. Nu kitu mah kokom ge ditewak. Nah, kokom mah nian kitu. Urang teh sok ngaos, elmuna dianggo. Dianggo kumaha ai kokom? Da angger we sieun mah sieun. Pangbacaan teteh sing singlar. Si singlar meureun kokom atulah. Tah eta teteh kokom teh poho deui. Ari kokom tadi ka dieu jeung saha? Nalira teteh da teu aya nu nganterkeun kokom mah. Ari emak jeung bapak ka mana? Pan wayah kieu mah ngalarit. Teh, nah teteh wayah kieu ngageulis. Kapan ameh ngaos teu caludi teteh mah kom? Pan kokom ge mun ngaos sok Kokom mah geus biasa we atuh caludi kitu mah. Teh, teteh geus gaduh kabogoh pastinya. Encan, Geuringnya teh dangdan meuni geulis. dangdan mah pan kom, erek ngaos mah kudu bareresih ulah kalotor. Ah, kokom ge bade ibak heulang ke mah. Nya atuh sok bararau atuh ai teh ibak mah.